Kini-kini kuang-kuang, lagu dangdut asik goyang nak. Si Nyai teu bisa hudang, disundut liang taina. Untung, si Nyai nak. Pasti si Nyai mah aya di pipir. Ih. Nyai, sia keur ngabayangkeun ya? Nyai, emang sia teu diberek itu ku si Akang? Geus saminggu aing teu dibere-bere ku si Akang opa. Hih, dasar salaki teu tanggung jawab. Biasa nama aing sok dibere unggal poe ku si Akang opa. Mainnya Nyai. Heueuh opa. Terus mun si Akang mere ti beurang apa cipeuting? Sering nama sore-sore opa lamun si Akang balik gawe. Waduh, tanyangka aing ka si Ono awak letoy ge horengan sok unggal poe. Heueuh opa, biasana si Akang lamun balik gawe be langsung dibikeun duitna ka aing. Ieu mah geus saminggu aing teu dibere duit. Hah? Mere duit? Sugan aing mere eta. Mere naon si opa? Mere etaun Nyai. Lah sia mah opa. Pikiranna jorok bae. Nyai, aya tadi sia ngome-ngome bonteng jiga nu ngabayangkeun naon sia? Aing mah keur ngabayangkeun meti jeung bonteng opa. Horengan sia keur ngabayangkeun meutis jeung bonteng heuh. Heeh. Pah, urang betis yuk. Lah, bong aing meutis bonteng doang mah. Bonteng mah bagus opa jeung kesehatan, mengandung vitamin C jeung vitamin K. Terus naon deui? Jeung bisa maskeran deui. Oh, gitu. Heeh opa. He opa, si arek nyobaan moal maskeran pakai bonteng, beungeut sia supaya kinclong. Aing mah teu kudu maskeran, beungeut aing mah geus glowing tuh. Lamun arek ge si Akang sia sana maskeran, lo sana beluwuk teu beungeutna. Pan sia ngaledek si Akang. Atuh aja bener.